Bubuy bulan, bubuy bulan sangat hai. Sangrai beng anjir. Jangan sampai ini mah sampai. Belum sampai. Wah, yang bilang bisa waktu. Mak, boga sampai. Oh, temlak sampai. Ya belum sampai mak, enak ya. Ya kan yang ngeduru kan dia. Kan we. Rek belum lauk. Deng itu hamba Allah geus kitu surah seri sorangan deh Deng ya Allah kitu merenya ai jalma geus datangan malaikat sakaratul maut teh minggu gitu mah amin. Pura-pura tegar padahal mah keur ambiar sisirit. Itulah nu jomblo mah. Ih, ai sia. Emang mah teh keur ngamalkeun doa naon gitu eta banget meni serius kitu. Urang teh ya keur dina fase hayang nu tiis, nu amis, nu rada. Ai sia. Tuh ti kotok gulaan, esan, aidaan, atau man. Ih, ada dengan aing, mana tas putus jeung si cinta. Wah, mun si mana maksud teh pisan iki. Aing mah lain sotoy. Kurang nempuan dina sosial media nih, dina Facebook, na Instagram, na Twitter bahwa Adipati Thanos teh keur patah hati cenah. Lain patah hati ieu mah. Keur tinggang lope. Lain maneh geus putus jeung si Dewi Kwan In. Kamari kan emang putus jeung si Dewi Kwan In. Tapi ayeuna mah geus menang deui si Dewi Cinderella. Cinderella si Ijah anakna ka Engkus. Tah, eta teh nu nembak heula ka urang ieu. Kita mana ngomong-ngomong ya kemana ik? Nah, kerempangan we neangan calon tim itu hal. Ulin yuk. Ulin ke mana? Hei, belum aja kalian menjemput dalam waktu yang tidak tepat. Ini ngusep anjir lah. Teh sauran manila awas. Saya ngejak ngusep itu di bawah sapu nyerek. Biar, ulah salah apa ulah salah. Teh jejer pernah naklukeun etan teh. Radaban lauk di Sungai Citarum. Bacot. Ah, Bil. Sia mah anu aya ge disengserikeun ku laukna. Eta jujurna ge mana khawatireun kitu anjing. Lah, urang mah lain kaaguleun sih. Ngan sebagai tanda buktina lauk kanca anu digoreng ku bijah teh hasil pancingan uing. Nah, kayak lah Bil. Otak aing can bisa narima lamun lauk nu 6 kilo eta keangkat ku jejer segede nyere. Ih. Teu ngarti. Nah, supaya maneh henteu terbebani oleh ayalan usup ieu, ayeuna maneh nguseup jeung urang, nepok kehebatan usup urang anu bisa mere sinyal ka lauk. Nah, ayeuna mah tahun 2020 Bil, zamanna Android, lain zamanna telepati. Di mana zaman sihir teh geus teu dipake. Soalna ayeuna mah geus diganti ku Serit. Nya ai urang masih terserah maneh sih. Pemain penasaran mah ayo milu jeung urang. Ya geus, daguan atuh Bil. Aing nyelekat lah jujur, penasaran aing mah. Ya atuh. Bae mah umpanan nu alus jeung maneh bisi menang. Nah, aing mah kurang geus sanggup menang Bil. Geus lah aing buktikan lah. Nu moal. Mana? Kenalan sia teh. Tuh.
Ngilu moal. Kemana? Ngusup. Jadi astaga. Ya tuh, yuk Kemana? ngusup. Koream. Mana ya? Mau Mana? gosipna tuh? Hah? Mau gosipna tuh? Eueuh. Emang ikut tuh di dia. Cenungan awewe. Awewe jeung naon tuh? Ini ngusup yuk, bisa dahar. Ek ulin. Dari nama. Nanti tungguan wifi sing itu. Mau kelas ya kadieu. Kadi itu naon tuh? Yuk mau ke sepatu yuk. Nah, Koream jigil lah. Kan tuh mati dia. Ek tungguan wifi turang. Buatan di nuki ya teh. Ih, pantas tadi tungguan di dia. Naon baturan main naon? Baturan main naon? Jadi sana. Jawa aja. Seri dia. Ngilu moal yuk. Wah, aja. Tuh. Kerengan naon, Mang? Iya, Parab. parab ya. Ah, Atau kasih dorong lauk. iya melem lauk. Sok, dorong. Dengan sampo wageran. Oh, nah, mainnya. Heeh. Nagalang. Kaayaan nu batur. Wah, kira-kira malak nu kadurna. Jeung parab naon tuh, Embe? Bae moan. Oh. Ah, ya marunta. Ayo belam-belam mang lah. Makan sok. Hari dangki deket sini teh. Sini gede. Beleman eueuh. Kira ku aing kudu belum kanjut mah. Kira aku aing kudu nyolong. Ini batu. Ya mau ngene. Itu ngaruh. Biasanya sok aya ngusup di aya beuleumeun mun aya ngusup mah. Kira aku itu sih dia tuh ngangkong deh. Belum gitu ku aing. Bocil ngawas gitu. Iya. Di panas poe, ngangkong di panasidi. Aing. Endang, tapi mau di belum mah. Sewa ya. Cuma ngadurokan gaya bebelemen. Benar tuh. Was mandi tuh aing mah ayam gitu ya. Gila, Sanja mah teh mati. Gila lah. Saya. Ih, aing sudah dajal kalah sare. Ayo tuh, tanya ngusuk. Bagaimana gitu? Lah, ulah jauh yuk, bakal lagi. Ayo tuh.
Geler. Abdul. Siapa kemana nih Teta? Ngaris ya? Bener kali lo, aing tuh gue sendiri nang. Boleh men. Karena sedih baju. Hari bang. Ih, Mumpung ayo. Usup di mana? Mumpung ayo usup legend nih aing. Nggak. Terkenal usupnya sejarah sih Apa? Usup di mana Mas ya? Tah, didinya tak balaukan. Didinya sakurang. Tahu kan itu? Ih, aing kemarin menang didinya saya teh. Jaher jeung ya. Yang naon lem. Yang dulu. Sakurang ajarannya didinya saya teh. Kata bener eta omongan. Bener. Omongan aing mah bisa dipertimbangkeun saya teh. Jadi masalah dia. Jadi masalah sok. Tadi handap ke batu geran. Tuh, na batu di belah girang mah teh batu dihandap. Ya. Sok ambil menang ke uang dulu di dia ya aing geus siapkeun dia seunana. Makanya mate lain bener. Teh ada sok. Menang di batu nyusup. Sok siap ulah ragu-ragu mau siapna. Ngomong podcast minggu lagi. Ngomong segejer. Kita mah juga menang. Ed, walau heula menang jeung aing, rek. Bet hayu. Ya, lamun aing menang eta jejer ka aingkeun. Keun sia. Lamun aing mu eleh jejer aing kok ka manehkeun. Daek aing. Aing eleh ku jejer. Nah, urang patut kitu. Ih, Teu kasih jejer eta entar sana gua. nih, beuleum aing meneulna ge. Ih. Nang main ke depan cion namun eleh maneh. Nah, Janji. aing mau eleh. Mau eleh geleng aing. Yo, aing geus seorang ge. Kakak ada tapi Yosef Pak. Mana seri? Ya, dulu ku mata mulut. Tuh. Tuh apa? Ngelebar carios, ngusuk mangusuk lah. Menang gitu. Terus gerak balik dik. Jadi, nyebutan sapu indung mana? Tadi lu datang ngomong. Deulekeun ke ya. Sedang deui. Diprediksi 15 menit deui ku aing. Masa teh kitu pisan atuh. Apa lu tuh? Tuh di sorang. Teh ku kumpul. Menang eueuh. Dia mau laukan namun kemenang teh. Lah, tong coba acet teh. Cing, yo, empoh holan uing. Tuh, tempo tak babangus dah. Mana? Tempo. Gerak dah. Anjing. Tahu kena burung. Usupna nu burung eta mah. Kita tadi itu menang we. Ya berarti ya 15 menit deui. Yo. Kan seperti itu. Abad sabaraha eta diajar mana? Nah, ieu mah cacingna kudu diganti. Yo, geus diganti ya cing ada kenal. Kang loba acara lah. Kada perjanjian ya. Ingat ya, ingat. Ayo mau eleh geleng. Kayak wae di bak. Geus balik. Era. Cing ya sekarang dia kayak heula ya. Itu maksud pembawa sapu hidung mana? Kakak eta ngomong eta. Jaga eta. Tuh, tempo tuh. Udah geus ek menang. Naon eta? Kumpul eueuh. Timah eueuh, hayo pelantingan. Cuma aku kumpul atuh menang we mah. Tuh, tempo tuh. Bisa kaprediksi. Lauk anjing.
Angkat ieu lah. Ah, lieur sia mah. Ah, mun meunangna kancra mah ku aing dikeun jejer aing. Gandeng ieu teh. Menang nu gitu. Ieu teh namina lauk ieu teh. Era aing mending teu meunang daripada menang. Aing geus prediksi tadi teh. Tah, potong tah jejer tah, bakal potong. menang ieu teh. Potong tak jejer tah, potong. Lieur menang lauk ku kitu. Piceun. Cabut lah ieu. Yang naon gitu. Cabut. Menang lauk ku kitu. Lauk mah kancra, hiu. Ha. Kade teh perjanjian, kade yeuh. Bisa dikosong yeuh. Pian aja mah teh pebannya. Tuh tembok. Lauk mah galau ini teh. Anjing teh dedek calangap isir gitu. Geus piceun jeung usupna lah, jangan naon teu loba di warung di usup itu mah. Ganang ya, geus menang hiji yeuh. Geus boga sejarah ieu useup ieu teh. Eta kade ngomong kita jaga eta. Kait tuh. Menang hiji ge. Ya, tempokan aing. Hiu menang lagi. Mending uih we ik lah. Sirip ngusip ke garaneng pisan. Woi, kehead. Datang ngusip ke arisan, garaneng pisan. Ngusip teh. Head menang teh. Menang aing hiji. Sia bisa main urusan kabecus teu menang-menang sia samin. Lihat. Gerak aduh sirum sia. Kehead deh. Menang can. Hah? Sia sakirana teu bisa mah geus kaingkeun dia jejerna. Itulah kali betul lah. Untuk nama kita dia dia. Tuh balik, iik sia teh kehead tuh, mas sia tuh rangginang jahitan. Ih, ngusup naon teh emang ngusup. Ih. Sia kos budak pisan ngusup teh. Terus ku aing ngusupna kadang aing nyokot baju. Baju di ganu yang tuaran. Udah heueuh. Ini kuliah kita. Mas, ku aing dan ik eta. Da teu bisa dia. Hanjat. Tanya. Hanjat sia teh sok ngicin tukang ngusup sia mah. Aduh, cukup bingung sama saya Samir. Hiji aing mah. Kita perjanjian ya. Ngasih ku aing buat dia Samin. Sia mah ngicin. Dia ku aing buat. Lagi jana. Sia mah. Ngicin sia mah. Bergerak. Ganti. Aing mah baeun sia. Samin jejer eta mah. Pesan kabecus sia mah. Iya, ya mah. Di baju moal kaekeun. Kos kieu angin ku nguseup. Cuma langsung balik ku bieu kehe. Nang hiji lah aing. Sok. Kade perjanjian ya. Cacing naon deui bieu. Eta Iya, Samin. efek teu meunang teh. Menang pokok. Ya udah lah aing nguseup ya jeung ya. Nguseup jeung hati nurani kos aing geran. Gandeng menang lah. Itu menang wae. Pada kieu tuh. Itu bogo beri leutik. Sagandeng eta. Jangan itu. Iya tuh. Maksa.
Usupna mintu kehead sama yo. Usup Mana cacingna? Min. Cacingna mana sih ya? Tunggu balasan lah. Ku biar kehead mana cacing aing. Tunggu balasan. Ah, gila aing mah. Gila, panggihan heula, gila. Ayo balik lah. Sabar ini. Sing meunang jujur aing lamun sampai ka si Wali nu meunang eta jujur aing jadi Dikai goblok jalma. Balik lah. Balik. Pusuk aing anjing. Dikait anjing teh teh. Awas mun sampai ka pegat. Turun ah, dah yang apal. Cekan baju Turun. Cekan kehead baju aing. Hoyong ngusap ya. Ganeng Liur. Batur mah ngusap teh lauk imah londok. Ya gablek bibikan aja mah malah bahadinya tah. Ih, Kangen. obeng. Ih. Iya, dan itu pemanasan kan ya tuh. Iya. Kalau ngepek cai, ngusap. Kalau ngepek cai, astagfirullah. Jujur najeng potong segala tuh dah. Udah bergalaran sah. Tahu usut naon gitu mah. Ya abad sabaraha eta ngajieuna. Kita nih kemana? Balik. Aing Jujur rambut itu emang di mana Tong gandeng lah. Jujur kos kieu mah. Tong ngomong wae. Bolo si Samin. Siapa sih sabar hiji kan? Menang hiji. Mandi Ya Allah. Eta lieur ta budak. tapi bikin kita bisa nih tak? Ya. Kebetul ya. Anjing. Anjing. Tapi Iya. Gus balik ke head. tah tentang aya hiji aing. Haling atuh haling teh anya mana? Tapi bisa kita gede gitu. Haling geus siapa udah dipotong jalan aing ke head. Nah, cicing. Aing macan menang saten peda aing can udud lamun aing geus udud mah sia. Kan salamun teh menang. Putik nu lagi jar aing. Tak ngomong sekali we lah. Lamun teu menang we, Gus. Perjanjian jika ada ya, perjanjian kene. Ingran. Pelaki kait deui wae. Aing mah heran. Terus ngecak di bae. Dikait ke head untuk aing mah. Atuh eueuh kena aing bisa ngarang pisan. Dikait goblok. Sup naon teh eta? Ini lah. Ya bisa ya. Dikait. Bagus. Si Samin masih ausuk baca aing mah. Jujurna. Yang saklebal mah. Yang saklebal san. Bunga ho aing kudu meunang. Ai goblok jujur. Salah motong. Oh, Eta sia jujur menang di mana sebenarnya Bil? ya eta geus lajeng eta usut. Mesti baheula ya. Turun temurun teh. Heeh. Mesti maturunan ya. Aing kalima. Fishing. Tang ngomong. Jeung tah nu aing aya kayak ieu haling. SSS. Sia lauk kitu di arah. Mun aing menang lauk nu kitu di belakang deui. Geus gandeng-gandeng perjanjian ya. Yo nu aing ka head. Tah. Anjing teh. Naon tuh ieu? Mang. Eta hirup mang, ieu mah hirup teh mang. Keributan. Aing. Ieu mah buntutan. Ganengan lah. Lucu. Bolong oi. Tempel kene. Ieu mah buntutan ah. Sok sia tertawa heula anjing ayeuna mah. Kayak kedeng aing heula yo. Jadi eta nonan no. Mata nu buleut teh apa? Ganeng. Lihat ke head. Oh, ayeuna jeung aing bukan nama anu eleh, pundah keyakinan jeung aing mah sok. Ieu geus 2-0. Saha nu eleh ieu? Tadi mah si Said tadi mah apaan? Eta ieu teh penjajian, Pak. Kahade ya. Geus 2-0 ya. Ah, nu aing saya aja ke head yo. Ya. Aya anu ngomong kita tadi lah, aya laukna eueuh. Meunang anu kitu. Mantu. Pasti apa nama kana ona eta? Cicing ya.
umpan legend gitu. Kita rela teh nu aing sia ieu. Non, Ieu. bohong. Kual dibikeun. Kurut mancing baheula aing di laut. Nah, aing ku awi jangan menangan wae. Cuma itu gitu itu menangan wae mah. Ini jual. Bisa berapa menit? Aling teh nu aing awas aya anu aing ya. Aling sia. Hei, kalah. Ieu lauk ieu ang ieu. Kalah. Wih, hirup ang ieu mah. Nying lauk. Ieu jeung belum ke Bila kada lauk pas gitu. Gampang aing mah. Jing. Yo dolo nu aing kaet yo. Aduh, Mana? yo nu aing dolo anjing menol. Mana? Dolo. Aduh. Anggeus menang wae bos nah. Kumaha ieu? Bae. Ngalangan wae di dieu da. Eta lauk spesies naon eta? Teu. Anu mana eta? Yang neng atuh si masuk ngaledek wae kana kena menangan. Gitu. Mending balik we lah. Aing bisa menang tilu bosen nih menangan wae. Aing balik nang euy karunya euy. Cenuna. Cuma sombong kita kena menangan wae. Teh geus aya perjanjian ya. Aing balik ah. Kalah. Perjanjian. Ngalangan wae kuran si usupna. Eta teh sebenarnya lauk teh dina ka aing ngan usia kapegat. Iya, lauk pan. Boga pikiran nu alus gitu. Lah, Siapa yang sing iya? anjing. Oh iya mah cenah usep legend ah hadiah lah. Itu Musuh bawa ngalangan wae geran. Jadi lauk aing geus tadi na benang ku aing. Kasih ya. setengah ngomong lah, setengah ngomong. Aing bosan aing menangan lah. Balik nya. Wah, ini ya lamun sia bener jago nguseup. Sok lamun menang nilem tak ku aing. Karak aing menyerah. Oke. Dapat takutkeun sia. Kudu pensiun eta. Ong aing menang kitu. Yo lah ngarasa senang dia. Kagak lamun sia menang nilem, lauk nilem. Karak ku aing wah anjir eta jijer legend lah ku aing diakui. Anu ngomong. Iya, yang kesopan aing sia ka kolot. Aing da bosen ieu aing menangan wae. Nih. Encan we dia ngaing jo. Ieu meureun sia aja yang kurut sisa sisi gitu jijerna. Loba omong. Dipake mah pake we lah. Yang mah teu ngarasakeun anjir nyeriin hate teu menang lauk. Kok tunon. Gih. Lah. Nah, cainya anjing. Awa anjing awa. Gas anjing ah. Tadi lauk. Mana lauk mana? Iya lauk. Mas balik anjing balik. Anjing teh sia lieur. Kata kali lauk aing ya. Nah, sia. Kok lah, mere loba ieu yang di imah. Belum ke head sia mah. Sia mah licik sih ceu aing mah ngusupna. Mending kena usupna potongkeun tuh aing mah. Jadi do aing. Aing mah. Di baju. Ngesep di baju. Iya. Head. Ku biar dagoan beubeung. Yang mau usupna butut. Iya, ikan ku aing usupna ke Bil.